Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim Kuring Elian Entertainment bade ngawilujengkeun milangkala kanggo Kadeni Abdurrahman. Nu katilu-tilu saona teh nya. Mugia sehat selalu disehatkeun rohanina jasmanina oge dipaparin kasuksesan dina sagala bidangna diperlancar pintu rejekina. Sukses pokona mah. Doa terbaik kanggo Deni Abdurrahman semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, simkuring ayang Andriani sebelum sapotong teh bade ngawilujengkeun kanggo Deni wilujeng milad, wilujeng tepang tahun. Mudah-mudahan sehat teras, ageng rezekina, ageng milikna. Pokokna mah doa anu sararae kanggo Deni oge makin sukses dina karirna nya. Wish you all the best. Pokokna Deni doa-doa anu sarae ti teh ayang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Kustian, simkuring bareng wilujengkeun wilujeng milad, wilujeng tepang tahun kanggo Ka Adeni Abdurrahman. Anu ka 33 tahun, mudah-mudahan di yuswa anu ayeuna jeung panjang yuswa sarejekina dipaparin kesehatan lahir dan batin dan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Pokona doa terbaik di simkuring hatur nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring teh Rizda Cindai si dua wanaja sejak wilujengkeun wilujeng tepang tahun kanggo Deni anu kararosan dinten ieu ulang tahun. Barakallah fi umri kaset sehat selalu panjang umur rezekinya lancar karirnya sukses umurnya berkah sareng barokah. Pokokna mah doa nu pangsaena ti teh Rizda Cindai kanggo Deni nya. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di tahun ini tambah sukses dan sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, dan mudah-mudahan cita-citanya cepat tercapai ya. Mudah-mudahan pokoknya cita-cita apapun Teteh Ratu doain mudah-mudahan tercapai. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga bahagia selalu ya sayang. I love you dari teteh kamu. Mudah-mudahan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun simkuring Deni Cager. Simkuring bade sejak ngawilujengkeun ka Kang Deni Abdurrahman anu ayeuna teh nuju ulang tahun. Wow, anu ka 33 tahun. Doana mugia panjang yuswana sarejeki milik dipaparin kesehatan oge sareng dilancarkeun oge tina segala rupina. Pokona mah doa anu paling pangsaena ti Deni Cager sukses selalu lancar terus pokona mah. Sakitu bae kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Neng Susan, duh Neng Susan, ieu akang sono pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Kang Maman Donald HBD kanggo ka Bundai Cek Deni Abdurrahman nya. Mudah-mudahan sing panjang yuswa ageng miliknya cita-citana sing ada di negara. Pokona doa terbaik kanggo Kang Deni Abdurrahman Bundainya. Selamat ulang tahun HBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nya sok atuh. Sampurasun. Rampe sim kuring Neng Indri. Neng Hendra Dipra. Bade Ngawilujengkeun ulang tahun kanggo ka
Adeni AR. AR. Adeni Adenya Kang Deni. anu katilu. 33. Tah eta doana Seusna eta dina HP. nya naon dari A. Ieu mah enggak kompak. Pokona mah Dia sing serizina Amin. sehat salalawasna. Amin. Digampilkeun sagala rupina. Amin. Ditebikeun dina balai. Pokoknya doa yang terbaik buat Tah, Anda. pokona mah ya selamat ulang tahun nyanyi heula tuh. Happy birthday. Kala tuh ceprek. Aham. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Asik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Nur Aeni bade seja ngahaturkeun wilujeng tepang tahun kanggo Adeni Abdurrahman nuka 33 tahun. Mugia Adeni panjang umur, sehat selalu, murah rizki, teras nanjeur dina kalirna, tetap semangat berseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sumpah janjina anu bade satya salawasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Rudi Purnama alias Budi Mariana ngaturkeun wilujeng milad ka Kang Deni Abdurrahman anu ka-33 mugia panjang yuswana, sehat teras, dan anu dicita-citakeun mugia cepat tercapai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Abi Cikal bade ngawilujengkeun milad kanggo Kang Deni anu gaduh single harapan mugia harepana sagala pamaksadana dikabul Allah Subhanahu wa taala. Sukses terus Adeni. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun simkuring da Ajis Nucaya artis Sunda ti Cimahi anu ngagaduhan singa lagu Bapak Tong Bos dalam lagu Kota Cimahi teh bade ngalujekeun kangge Kang Deni Abdurrahman ujang milad witet tepang tahun mugia dina yuswaena panjang yuswa rezekina selalu tu dipaparinna rezekina ku Allah Subhanahu wa taala sareng sukses saras pokona mah doa anu sae kangge Kang Deni ti simkuring. Tunu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atur Kak Deni Abdurrahman nepangkeun abdi di Bangkos di parepokan si Paul Kolbi sejang ngahaturkeun ka salira hidup ena tepang tahun 33 mugia hidup jadi panjangkeun yuswana disareng kesehatan lahir teu makaning batin disareng rezeki anu berkah anu gampang sagala urusanana cing digampangkeun cing digampikeun cing nanjur sagala kalirna laksana segala cita-citana kasep cara mugia hidup langkung dewasa cing langkung istiqomah kana ibadah nanya cuk cing olasan asihan nuduhan nyaan kasasama sakitu di abah mulia hidup cing berkah cing barokah sehat lahir kemakanin batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring Ega Seni taris ngahaturkeun wilujeng pasani kanggo Kang Deni Abdurrahman anu ka 33 taun. Pamugi tambih yuswana, tambih rezekina, tambih kasehatanana. Oke, mugia langkung doa terbaik anu kapihatur sakitu simkuring. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Adeni AR wilujeng tepang tahunnya wilujeng milad barokah hupi umrik barokah hupi rizki mugia cing dipanjangkeun yuswa disehatkeun disukseskeun karirna amin ya robbal alamin. Tite Epa mung sakitu doana oge teu hilap kanggo Ma Eliana. Haturan Ma Eliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng milad kanggo Kang Deni Abdurrahman. Mugi-mugi panjang yuswana, sehat salamena, bingah sareng seueur rezekina, sareng sukses pokona mah kanggo Kang Deni Abdurrahman. Sekali deui wilujeng miladnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.